Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber kami dari channelnya Eloy Saipudin ya. Selamat berjumpa lagi, selamat siang, pagi dan sore. Kalau di sini saya pagi-pagi ya, ini sambil melihat pemandangan di Gua Pawon. Gua Pawon ya. Di Gua Pawon, Kampung Rancamoyan. Kampung Rancamoyan. Sambil membawakan lagu sambil menikmati pemandangan yang aduhai ya. Sanajan paanggang maka sanajan paanggang lawas tepat tepang malahan mah ari wengi sering kacipta kabawa bulan teu nimbongan bentang-bentang laleungitan asa was-was jeung hariwang sieun teu nyorang najan langit teu bengras najan mega teu bodas sanajan aya heula lain panghalang nitip ati anu suci mihape maskenna hate sumangga asuh sumangga geura tampi bahagiakeun ieu cinta urang rangkul urang peuting duaan sanajan paanggang nu lawas tepat tepang malahan mah ari wengi jadi kacipta kabawa bulan teu nimbongan bentang-bentang laleungitan rasa was-was jeung hariwang sieun teu nyorang najan langit teu bengras najan mega teu bodas sok sanajan aya heulang lain panghalang nitip ati anu suci mihape maskenna hate sumangga atuh sumangga geura tampi bahagiakeun ieu cinta urang peutik kuduaan.
Sanajan ayah helang lain panghalang, nitip hati anu suci di HP masketna hate. Sumangga atuh sumangga keratampi, pagiakeun ieu cinta. Urang petik urang rangkul kuduaan, pagiakeun ieu cinta. Urang petik urang rangkul kuduaan. Tah. Subscribe, komen, dan share ke teman terdekat Anda. Wassalamualaikum, sampurasun, orang Sunda. Pangreus kami orang Sunda.